lamun teu apal aturan, dunia teh jadi tipuan, dipake katakaburan, poho nyembah ka Pangeran. Hei dulur nu iman Islam, lenyepan kade sing paham, ulangan ukurna baham, tong nurutan akhlak hayam. Coba hayam tafakuran, di mana we nu ngauran, sok ngabinti babaturan, sabab teu boga pikiran. Hei dulur anu kiwari, sing nyarah kana diri, anu ngaku boga ciri, ulah hirup kawas meri. Coba meri tafakuran, lubur cai koko jayan, teu apal dasar lautan, ukur disadawek-wekan. Jaga iman pada-pada, kade urang sing waspada, setan teu eureun ngagoda, ngarah urang siga kuda. Coba kuda tafakuran, digawekeun di pecutan, hasil ukur kabagean, huut jukut nu dihakan, sabab eta mahayawan, anu teu boga pikiran, asal sebebarang dahar, teu apal nyembah Pangeran. Sanajan kitu teu salah, sabab teu wajib ibadah, hukum moal ngulah-ngulah, moal dihisab di barzah. Pantes kitu
nate sato kade tong di alap contoh tekap dibuka pentoh hayam sok ngajak boboko urang kudu hati-hati ngajaga iman ka Gusti kudu yakin dina ati nepikeun ka bawa mati ulangan ukur akuan ngaku iman ka Pangeran teu nurut kana aturan nu aya dina Al-Qur'an kanu masih awas soca Qur'an teh kudu dibaca pek ti mimiti nganca pake enteng kawas kaca ari Qur'an teh pituduh keur nu anom anu sepuh jujna ayat 30 pake ku urang nyauh hampir tiap-tiap ayat kudu bener tong maksiat kalayan seriwayat Al-Qur'an teh bacaan eta wahyu ti Pangeran anu nampi nabi pisan eta bangsa enak pisan anu kaji tawadhu dihina ku jalma bodoh tetep anjeunna mah ridho nampi rupi-rupi kodo lalakona prihatin nyaana ka fakir miskin dilahir dugi ka batin sobatna para solihin anjeunna nabi dirahmat kaciri
ridanya ka umat bade mafarin syafaat jaga di poe kiamat